haulail ladzina yu'dunal jiron, tah jelema kieu teh jalma keur hirup di alam duniana tukang nganyeri tatangga. Tukang teu akur jeung tatangga kawas kieu tah jelemana di akhiratna teh. Mata ke Rasul geus ngawanti-wanti man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jironahu. Sing saja mun iman ka Allah, yakin bakal aya poe akhir, muliakeun tatangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawar qulbana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wasubatu saminatu sareng ari cabang iman nomor kadalapan. Eta al imanu ngimankeun bi annal khalaiqa kalawan sanyana pirang-pirang makhluk eta yusaquna jami'an bakal digiringkeun sadayana dikumpulkeun ba'dal mabasi sanggeus hudang ti kubur. Sanggeus hudang ti kubur dibangkitkeun ti kubur lajeng digiringkeun dikumpulkeun ngabring ilal ardil mahsyar ka tanah mahsyar. Ail mauqep saged tegasna tanah mauqep. Tanah mauqep teh hiji lahan hiji tanah padang anu kacida legana. Bentukna rupana bodas kawas perak. Matahari aya di luhureun sirah jabat 7 mataharinya. Sifat perak kan konduktor, ya, menghantarkan panas. Panas paling deket mantul panas di luhur panas dihandap panas. Ya. Teu aya iuh-iuhan, teu aya ayeuna tanah menjekul, rata lempeng. Bahkan mungkin hadis sanes mah lamun ngagorongkeun oge moal peupeus. Ditungtung digorongkeun gorolong nepi ka tungtung deui teh geus kongkorngok hayangna. Bakati ku lega-legana eta padang mahsyar. Jelema di dinya dikumpulkeun, jelema di dinya dibariskeun. Numutkeun hiji ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yunfahu fisuri fatatuna afwaja. Surat naon sih kita? Surat naon? Surat Al-Quran ya saya mau punya. Surat An-Naba. Yauma yunfahu fisuri fatatuna afwaja. Dina poe antat kala ditiup song-song sangkakala ku malaikat Israfil fatatuna afwaja mangka jalma-jalma dikumpulkeun berbaris-baris berbondong-bondong. Oke aya komandan ngebariskeun sadayana dibariskeun 2 baris. Ia berdasarkan kisah sahabat Mu'ad bin Jabal naros ka Rasulullah. Sahabat Mu'ad teh, ya Rasulullah, akhbirni min qauli ta'ala, bejakeun ka abi maksud ayat Allah yauma yunfahu fisuri fatatun afwaja teh kumaha. Gitu. Sahabat Mu'ad naros. Pabaka alaihi salatu wasalam Rasulullah tuluy nangis. Nguping ayat eta Rasul nangis. Hatab talat siabuhu nepi ka angeyana baseuh. Berarti nangisna lain nangis sebatas ramisak. Berarti kumaha kabayang orangnya. Faqala saur Rasul ya satani an amrin adim. Muad anjeun geus nanya ti perkara nu kacida gedena, kacida rohakana. Yeuh unikan ku aja. Yus alasnai asyaro sinpan. Umat kaula ke di padang mahsyar bakal dikumpulkeun 12 jajar. 12 baris. Kabayang umat manusia ayeuna we ayeuna tahun kamari 2025 jumlah manusia alam dunia 8,2 miliar. Tahun kamari tah. Berarti bangsa ayeuna mau jauh ti 8,5 miliar mun jauh. Heuh tiba heula ti zaman Nabi Adam. Nabi ka ke kiamat jelema kabeh kumpulkeun. Mun sajajarna teh aya samiliarna sajajarna teh meureun. Kita hiji-hiji tarating keselna. Urang antri di rumah sakit ge undiakan 24 buat kesel
kumaha antrian ka 1 miliar. Masya Allah ya. Tah dikumpulkeun ieu 12 baris kahiji kadua sampai 12. Urang hayang baris ka sabaraha? Hayang baris ka sabaraha? Kan rumah sakit kahiji. Hayang kahiji gitu. Resepna angka sabaraha pilih angka sabaraha resepna. Al awalu barisan pertama yusaruna dikumpulkeun min kuburihim hudang ti kubur dikumpulkeun teh laisa lahum yadani wala rajulani teu boga leungeun teu boga suku duanana. Barisan kahiji tah. Hayang kahiji tadi. Moal tuh cenah. Tanganna teu aya lain buntung. Buntung mah sakieu nya teu aya ti dieu, teu aya sampeana teu aya. Badan teh kaos bonteng gitu. Nya, gigiralengan kaos bonteng. Barisan pertama kaos kitu teh. Payunadil munadi min kibari rahman, tulai pengumuman. Cara Gusti Allah. Haula'il ladzina yu'dunal jiron. Tah jelema kieu teh jalma keur hirup di alam duniana tukang nganyeuri tatangga. Tukang teu akur jeung tatangga kawas kieu tah jelemana. Ki akhiratna teh. Mata ke Rasul geus ngawati-wanti man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jironahu. Sing sajalma iman ka Allah yakin bakal aya poe akhir muliakeun tatangga. Tatangga orang pertama nu peta pitulung tatangga. Orang pertama meunang kanyeri tatangga. Udah keriweuh di imah punten lamun teh mah aya nu gering atawa nu rek ngalahirkeun atawa anu gering parah ka tatangga minta tulung. Pangneangkeun mobil atuh. Pangnuwangkeun lah ieu pamajikan kuring rek neang heula indung atawa neang heula mitoha. Tatangga diheulakeun nya. Mata kudu dimuliakeun tatangga bener-bener. Bahkan saur Kanjeng Rasul ge lamun urang ayeuna masak kira-kira mere seungit teu mere ka tatangga termasuk milaraan. Termasuk mere nyeri ka tatangga teh nya. Ngagoreng bawang, ngesop misalkan teh mah. Mun kan saeutik cek Rasul sing loba caina. Mere-mere caina atuh ka tatangga gitu. Eta ku penting-pentingna ngamuliakeun tatangga. Kade. Ya, Masya Allah. Tah, jalma nu teu akul jeung tatangga teh ngarasa aman ku eta jalma lamun eueuh. Aman, tenang lamun si eta eueuh, tenang hidup teh kita tatangga teh. Berarti si eta teh ngacokeun hidupna teh. Jelema eta teh pamit ka para tatangga teh. Abi wayahna nya cenah pamit bade ngalih bumi teh ka blok anu eta tatangga aja kuat malu burtis. Bunga si eta eueuh ti imah tetangga urang. Berarti mata kitu posisi eta jelema teh teu bere aman ka batur, tukang nganikeun hate batur. Kade nya teh sing teu jeung tetangga sing alakur jeung tetangga kade. Aya jelema teh naros pernah ngupikeun pangaosan ngabas kieu. Naros bae teh tapi lewat telepon lewat WA. Kang cenah abi teh entos jeung tetangga teh akur bener. Abi geus ngabeneran ka manehna teh nanya kumaha. Nanti ngabalieur wae. Tapi lain salah di urang kitu mah. Nya lain salah di urang kitu mah. Da urang geus berusaha yang bener di manehna ngamain ambung bener. Nya keun bae tiap kaliwat tanya. Tiap kaliwat karana punten kumaha keun antep maneh judes rek bae teh kumaha ge ulah dibalas. Ulah kaos kieu manehna judes aing mah judes. Ulah kitu. Ulah nya saduana kitu mah saduana berarti. Nah, sing akur jeung tetangga. Kahiji eta nya awas. Fahada jajauhum wa masirum ilanar. Ieu babalesna di akhirat nangke ka ti kubur teh leungeun duana eueuh sampean duana eueuh. Atuh kumaha leupalna ge kiralengan kaos bonteng. Mangkadi jembatan Siratal Mustaqim kumaha kabayang kumaha ku sileud. Kudu kitu sileud bae ke sukuan lalu tikenya. Aya keneh ieu mah weunang-weunang. Kiralengan masyaallah. Hiji nya. Wasani sareng ari nomor kaduana yusaruna jalma-jalma dikumpulkeun barisan kadua balik kadua ngupikeun heula moal wakah rek ngupikeun heula cenah yusaruna dikumpulkeun min kuburim ti kuburanana ala suratil khanazir dalam bentuk bagong.
keluar ti kubur teh pas segok gituan selgrok nya magong gitu. Nu kumaha nu kitu teh payunadil munadi min kibali rahman aya pengumuman haulail ladina yatahawanuna bi sholawat jalma nu kieu jalma nu ngagagampang kana salat. Bedegong kaos bagong ngagagampang kana salat. Keun mah di alam kuburna siksaana waktu keur Rasul Isra digambarkeun ajil mah di dagoran sirahna ku gada tina besi jeger hancur sekali neunggeul hancur dicagetkeun deui jeger deui caget deui jeger terus ngeureun nyudina terus sakarasa ku Rasul taruh ka Jibril ieu teh jalma nu kieu teh nu kieu nu gampang kana salat eta keur di jero kuburna hudang ti kubur dalam bentuk bagong eta nu gampang kana salat lain anu ninggalkeun salat lain beda deui ninggalkeun salat mah ieu mah nu gampang kana salat lain ninggalkeun lain nu ninggalkeun mah uluh deui ka jalan pahalana nu teh siksaanana nu gampang teh kumaha waktu datang salat payakeun sase engke heula eta gampang salat kagok sama baladeun deui kedah ladok kaning kana atawa datang wanci Isya anu keleh si Sena keur mujeun aja sina si dapina kana tah kuk sinetron kadang jalma nu kitu tah nu gampang kana salat atawa gampang salat teh padu we salatna kana-kana keur dileuweung dicai kawalungan terus make bapak-bapak salat luhur batu geuning make samping hukul sadek dada cong salat gampang teh nyaw batu ngiblat ka mana make pakaiannya sana mah sah sadada sakida tutupan buja jeung tuur tutupan cenah aya teh sopan kitu termasuk gampang ka salat teh nya atawa kadang aya salat teh urang lah sok kitu teh ya aya keur bareng mah kitu mah khusus salat teh geuning salat sodana deui mah ya komo rek UL mah waduh eta rek UL pas ada maghrib teh kamari geus kadieu dah tiada cong ada geus sosi tinggalkeun salat rek UL nya buat awal waktu teh pada rek UL termasuk gampang salat naudzubillahi min dari istighfarnya mudah-mudahan tah dua golongan tah sementara emutan urang nya ulah sampai urang milu barisan kahiji jalma anu tukang nyeri tetangga barisan kedua jalma anu sok gampang salat mudah-mudahan urang mah teu kaasup kanu kahiji kanu kadua apakah katilu jeung kaopat enjing urang lajengkeun deui nya dua rasa mentawis wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.